pamirsa sadayana, alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau pada senyangkong kana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Har gening kalakah calik di dieu is Andi nyamperkeun ka jero kebon teu buru-buru milu diuk sakitu nyeuis geus geser diukna teh beuh eta nu keur inahoy teh surti hoyong niis heula we tembal nyeuis bili lebet angin atuh wios sepados tiis hareng ngaraos hareudang gitu langkung ti hareudang upami teu disebat nyongkab mah geuning eta akang Andi sapertos nu sieun karerab sanes kitu is upami teu sieun karerab mah calik panginten edas nya kieu lah lihei kanu undaraning teh Andi ngahehe deui katayap we ngadeukeutan heuk bae manehna diuk ngarendeng plang sajongjongan taya anu nyawara plak ieu mah reungit ceuk Andi bari nepak pipi mohon da di kebon matak seueur oge temal nyeuis cep deui jarempe duanana teh deui ni kaluman inggah ngabandungan anu apel siga nu kieu itu bulan is ceuk Andi bari nunjuk ka langit tembong bulan anu sekali sapasi sesapurnama kamari ceuk Kang Dua Sumwang mah meureun mohon maksad teh sapertos kapungkur Andi bari tetep tanggah mimiti lancar ayeuna mah ti dieu teh mah deuk ngagugat mangsa nu geus jauh kaliwat ngulangkeun deui ingetan kapan didinya baheula kungsi diuk paduduaan bari pada ngebrehkeun eusi hati naon Kang Andi itu bulan sapertos kapungkur mung ayeuna mah teu buleud sapinuhna semuhun namung da namina ge bulan kena kusurupna dupi anu teu surup aya kitu kantenan we aya hate saha hate euis sanaos ayeuna bulan mung sapasi namung hate euis mah sapertos kapungkur nalika bulan sapasi sagemblengna buleud sapinuhna sapertos ayeuna nyarita kitu teh nyeuis bari tungku ramorana nu sahari galeupet teh marucuk eurih teh ngecel tungtung kabaya Andi teu nembalan tapi kalawan teu karasa leungeunna ngagaramang kana leungeun nyeuis tah mun Mang Dani mah kanu lain ngopepang teh aya di dieu Mang Dani nanya heug leungeun nyeuis teh dijungjungkeun lalaunan terus diteukeun kana dadana jempling sajungjungan mah caya nu sora nu kaluar ari lain sorana ngarenghap napas anu semu berat tapi sanajan kitu alewohna dua hate ku masing-masing geus karasa sarta kadenge ieu teh pada ngebrehkeun pamadegan anu samaksudna pikeun nuluykeun hanca carita nu tacan anggeus di luhur bentang baranang sarta bulan anu sapasi minangka saksi abadi nu nyaksian dua insan nu keur pada nepungkeun rasa katresna kumomohonna nepungkeun kasono nepi ka
kumanehna teu katitenan yen aya sapasang panon nu ceuleuyeuk semu-semu linduk iuh keur nyerangkeun ka jero kebon bari beueus ku Cimata. Pamiarsa sadayana, ngarasa berat mah nata ku ngadenge pok-pokan Andi wakca balaka yen rek terus milu cicing di Tambak Baya nuturkeun nu jadi aki puguh boh Kisahudi boh biena ka Andi teh geus teu asa-asa ka anak kukut tapi estuning asa anakna pribadi anu meunang ngayuga sarta ngaberejakeun sorangan. Tapi sanggeus dipikir deui keur mah aki Musani teh memang akina pituin katuru gatutuh tembok Tambak Baya teh ngan saukur kadua budak leutik. Teu berat-berat oge kapaksa bae biena katut Kisahudi ngidinan tapi papadaning kitu beak-beak Kisahudi teh omat-omatan ka Andi ulah terus plengles miceun kudu mineng ngalongokan cenah komo deui ayeuna ka Cipancar. Ka Cipancar teh make aya nu deuk ngicip-ngicip aya niat nu teu hade. Biena katut Kisahudi ngarasa keung pajauh jeung Andi teh. Atuh ka Pak Haji Sobana bebeja di sarua di dieu oge pada ngarasa berat mimitina mat ieu ting haruleng ngahulag nyalilaya mah geus teu bisa dihulag. Lantaran Andi teh sasatna deuk nuturkeun nu jadi akina sorangan. Mang Amir atuh jeung Adria ngan ukur ting hararuk tunggul puguh kabeh oge taya nu teu berat ka Andi teh. Tatanggana aya kitu tembong ulat bangun susahna teh ngarasa nineng kanu rek nu ninggalkeun lembur. Sok sanajan Andi oge janji ka sararea yen moal nepikeun ka Culjeun ka Cipancar teh. Atuh biena komo dina poean Andi miang ninggalkeun lembur teh Cipanona geus teu bisa kaampeuh deui budal masuhan pipina. Sok sanajan antara Cipancar jeung Tambak Baya teh teu beunang disebutkeun teu sakumaha jauhna sasat sagagampar keneh. Tapi keukeuh we hate teh ngarasa sedih tur nalangsa kangaranan jalma anu pindah tangtu moal bisa sagulung sagalang samamena. Omat Kang Andi ulah miceun keung tebih sareng Kang Andi teh ceuk Cepdana harita teh jeung Nyi Eis nganterkeun nepi ka sisi lembur. Mohon Kang Andi keung Nyi Eis mah. Nyi Eis mairan bari panonna mah beueus. Wayahna we Eis upami teu kieu kumaha sami we Kang Andi teh sapertos nu teu nyaah ka sepuh. Keun daunggal dinten oge tangtos Kang Andi ka dieu ngalongokan. Andi satekah pola ngagedean hate Nyi Eis supaya ulah nguyung teuing. Wilujeng angkat atuh Kang Andi ceuk Cepdana katut Nyi Eis oge bari nyusutan Cipanun. Sami-sami geulis nu wilujeng kantun enjing oge tangtos tepang deui ceuk Andi bari ngusapan sirah Nyi Eis. Cepdana Kang Andi permeos heula atuh nya. Ceuk Andi bari gep kana leungeun Cepdana, gep kana leungeun Nyi Eis, jang sajongjongan mah tiluanana pacekal-cekal. Geus kitu mah leos bean indit Andi teh, tapi teu kaur laju lantaran balas ngalieukan ka tukang. Atuh nu ditinggalkeun nya kitu deui, terus neuteup ka Andi. Anu beuki jauh bari Cipanuna ngembeng bari ngalembereh masuhan pipi. Geus karuhan Andi teu temong Cepdana ngagondeng nu jadi adina. Nyi Eis nurut diajak balik teh raga badagna kitu soteh. Da ari lalembutana mah nuturkeun kanu keur indit dipiri ku ceurik ati nu kadengena ukur ku dirina sorangan. Andi atuh nya kitu keneh lelembutana tinggalin di Cipancar ngacacang sungkan paanggang mulibek mengket geget ku kitu teh mah ngan ngaranna anu keur ngaranapan beberat sanga
kadedeh keremejeuna pageuh teu buru we hatena ngarasa tibelat ngarasa melang ninggalkeun bebene pamepes hate. Tapi ngaran-ngaran lalaki satekah pola andi neger-neger maneh barang direret geus tetembong deui manehna ngagedik mulu katambak baya. Datangna ka kahareupeun akina geus teu kudu dicaritakeun kumaha bungana Aki Musani. Komo bari ngadenge pok-pokan ani yen ayeuna mah manehna terek tetep tumetep milu ka kanu jadi aki. Sanggeus radarine barabat bae andi ngadongengkeun naon-naon anu geus kaalaman dina peutingan manehna patelak jeung lawan-lawan nu karasa kacida beratna. Kurang-kurang nama manehna teh bobor karahayuan. Eta nu mata kaget teh ngadenge seurina beut sada sora awewe atuh lawana anu saurang deui anu pangheulana dibeberi waktu ngoceak teh sidik deui sorana teh sora awewe. Atuh soal kehebatanna teu poho ku andi dicaritakeun. Bakuna mah pakarangna anu ciga-ciga karembong, tapi lamun kaambeuna seungit matak aturalongan lunglong teu inget di bumi alam. Atuh kebutanana kurang-kurangna matak ngelumpuhkeun. Bener eta teh Andi. Jeung nya wewe manehna teh. Sumuhun leres Aki duanana oge. Kira-kirana pantar saha eta teh Andi. Saurang mah tebih tibeana mung anu saurangna deui leuwih hanom eta pakarang kremong. Eta pakarang nu digunakeun deui bener karembong gitu Andi. Rupina mah leres ki mung teu patos sidik kantaran wengi. Kumaha cenah rupana katinggalina mah hideung. Eta gerakanana kumaha moper kana gerakan engkang-engkang Aki. Bener mata kelok atuh. Aki Musani setengah ngegerentes lang saterusna mah ngehuleng bray-bray segala kejadian anu geus kaalaman mangsa. Pangsana karek ngora nu sasat disemunikeun satekah pola disemunikeun ku manehna oge geus bisa dipopohokeun. Ayeuna tembong deui dina panyipta. Dongengna Andi teu beda ti ngutik-ngutik ula mandi ngahudangkeun macan turuk. Daek teu daek lembutan Aki Musani jadi ngulikpak ngintip-ngintip kejadian dina mangsa anu lawas kaliwat. Piraku sugat manehna mah ciri wanci cocok tapi umurna ganyo kabina-bina. Nah kitu tah Aki Musani saterusna nggerentes dina jero hate. Bisinya perlu ku aing dipaluru kayak kieu mah. Wah kitu bisi aya anu sarua pakarangna gerakanna mirip engkang-engkang. Pantes mun si Andi moal kuat oge. Gerentes Aki Musani bari saterusna pok nyarita. Deuh, bener kacida hebat narik kitu mah. Perlu ku Aki diteangan. Maksud Aki bade dicobi gitu. Karena kitu Andi lantaran pecadi nungtun kepanasaran lantaran manehna nepi meh-mehan teu kuat atuh aya lawihna. Perlu we Aki bebela anu jadi incu. Mung sesak kada kamana maluruhna ki. Maksud teh urang intip we si pancar ngan anu matak kahati teh teu kahati. Naon maksudna pangna manehna ganggu ka hidup. Lupina mah sanes langsung ditujukeun ka abdi Aki. Margi harita teh aya nu tulung-tulungan di lebet lembur teras ku abdi teh disampeurkeun. Dek babadog ngoronya. Rupina mah mung nahan teh langsung ka bumi Pak Haji. Margi upamina kitu maksudna kapan camar abdi kaetang pangjegudna di Cipancar teh
Saha camar teh urang mana nih ngaranna teh Aki Musani ngariuk kaget masan teh Pak Haji Sabana Aki satacan janten Haji Majenengana teh camel kira tanah cemerlang awahing kasida jegudna sekali teuleuh-euleuh nya ieu mah kawasna aya soal sejen ani sumuhun Aki iraha tu bade angkat teh Aki isukan ge tenang naon mohon atuh ari bari abdi sakandanan ngebantun si Ruyuk heulang teh lain dibawa sekalian satadina bade ngalemah kurungna Aki ulang gos ices gitu mah tak kudu di kurungan tah nu kudu di kurungan mah si Utun tah si Joni nah malu Aki si eta teh baheula si Ruyuk mah dapur oge teh naon ongkoh di dieu mah deket ka pangulinan maksud teh bisi ngagalak sakalemur Aki eta ku kupingan teh Aki maruna si Joni sagalana laras gitu cek Andi ngadon kemana karep baheula manehna jeung Aki pada mika hayang nya kitu teh ditolak Aki teh maneh ditampi teh keur mah manehna mah layungan tah si Abah Uus teh naon deui eta teh Aki boy tah si Baus mah beungeus teh kakak ngagibah kalunya bisi teulina panas diomongan mah Aki Musani nyalenggorkeun keun atuh si Medi we sinasieun nyieun kandangna keun atuh si Medi we sina nyieun kandangna mah bisaeun sugan tong apalang sing gede we mun bisa mah make AC jeung sadian kulkas komplit tah cek Aki Musani bayinya kekek balik deui kana tadi Andi isukan we Aki urang ka Cipancal jeung Aki tapi omat ulah sambe walakan sejen ari kian tadi ujung wae manehna teh sumuhun lagi amun teu dicarok mah hal tadi tenyimpang heula kitu henteu margi abdi nganggo jalan malibir cek Andi bari terus ngahuleng nah tadi bete nyimpang heula bakuna mah teu tega mireungeunna lantaran geus pasti dina gokna panggih teh boh Ki Janta boh Maijah tantu bakal kaudang deui kasedihna kagugah pikiranna me eling nu jadi anak nu pangles nepi ka kiwari teu puguh raratanana can kepanggih carita can puguh di mana dumuhna atuh Andi teu bisa anu dikorehan asa dikorehkeun deui hatena manehna terus ngahulang lelembutanna kumalaya ngadadak inget ka Nyi Tarsia anu teu kanyahoan nasibna nu antukna manehna ngaruh ngariuk kalung man untung parobaan beungeutna teu katiten ku Akina buktina Aki Musani kalah kahjung nangtung nu saterusna ngaleos ka pipir waktos napa miarsa sadayana cadugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh